Dina hiji Jumaah, aya opat sobat keur narongkrong di ruang tamu. Teu boga rencana, tapi sakumaha hirup sok aya wae kajadian nu teu disangka-sangka. Bro, hirup maneh kudu dirobah. Atau hirup aing teh can rusak nah kudu dirobah. Pos kasur, hirupna ngagoler wae. Tapi bener iya orang kudu nyen duit. Yang orang bisa jadi juragan bisnis, masalahnya tinggal nyari ide. Nah, orang buka jasa jadian. Nu jomblo orang tengan jodoh. Eta usaha naon atuh Jang? Jasa solusi hati sepi. Usaha teh butuh modal, maneh boga modal teu. Urang mah modalna modal TK. Ieu mah modal cita-cita unggul. Wah, ada si Kang Jaya. Oh ya, Supra 125. Manehna saha? Nu lapor dompet leungit di grup warga. Santai we urang mah teu maling dompet ieu kan. Leres, tapi naha manehna ujug-ujug datang. Kumahan marane narongkrong wae. Aya nu po dompet tadi dia. Warna naon Kang? Warna hideung sih, jerona KTP, ATM, duit 30.000 jeung aya lah penting lah. Kang, isina 30.000 wae. Heeh, 30.000. Di jero naon atuh Kang? Lain urusan maraneh eta mah lah. Pokona amun aya nu mangge dompet aing ulah dipake di jerona. Sabar Kang, da urang mah teu nyaana naon. Hade atulah amun aya nu manggihan. Manehna tempe jaga dompet isina 30.000. Betul manehna memang butuh nu di jero eta dompet. Wah, bener manehna ka kabuluna, tapi modalna mah sakitu. Hirup teh memang kejam. Kadang hirup teh butuh rencana, tapi sok we datang kajadian nu mantak heureuy. Kitulah kahirupan nu di Jumaah anu santai. Dah gua gini. Gini, sip gerak. Ini kan gini ya, Ber. Wah, ada si Kang Jaya. Di dia udah anak gua. Sini. Di situ. Ini aja. Ya udah. Orang buka bisnis jasa jadian. Nu jomblo orang tayangan jodoh. Eta usaha naon atuh Jang? Usaha jasa apa teh? Nah, amun aya nu manggih dompet aing ulah dipake di jerona. Sabar Kang. Da urang mah teu nyaana naon. Ade atulah amun nu manggih teh lawas sih.